Bawa kemana? Bawa ke bau koin. Tunggu apa tuh saat ini gawe. Tunggu. Fit. Kenapa sih? Tuh si hidung tuh, tak lalaki anu bogan kunang pira. Coba ngomong, maka anaknya lalaki nu bener ge, atuh lobo. Nah, ya, anu kamarinya. Kunaon emang? Nah, aing nanya, mana sana si Markus sih? Nanya. Arek naon kitu? Ih, atuh nanya beh. Emang nenek nyaho teu? Markus di mana? Heh, kami teh nanya. Mana sana si Markus? Pakai nanya si Markus di mana? Jawab heula, urang nanya, Markus di mana, Nenek? Anu nanya ti heula teh kami, lain maneh atuh. Ya budaknya. Keseleun ti kamari emang nage. Saha sih maneh? Kepo amat sih, Nek. Maneh nanya kan si Markus perlu naon emang? Aya beh, cenah Markus di dieu dijodohkeun. Saya terido di dieu. Oh, tanya ho, Markus mah di mana? Tuh, lain tadi aya teh nyaho mah. Buang-buang waktu, Mbak. Wah, emang kunaon? Lagian gue nanya dijawabna naon? Iya jelema. Anu nyieun ngagagalkeun anak aing jadi jauh jeung si Markus. Apa ku yang culik be nya? Diinterogasi ku yang teh budak. Ya bisa macam-macam pokoknya. Masa aing saingan jeung jelema kos kitu. Kalah naon jeung aing. Geus mah hideung leutik ieu mah aing. Apa sih ku aing? Si Pira pasti bogohan ka aing. Kemana nya ieu? Hai, eta si tahu bulat kapanggi di bagian aing si hideung mat dek kapanggi deui nya. Mana mun teh si hideung. Aing kapanggi si tahu bulat. Naon deui ieu yang ieukeun aing bae nya, teu cuma aing keur rewa meureun ieu. Teu rametuk teu si tahu bulat. Ngeganggu aing bae, eta emang budak ku aing kudu di cerek ka aing lagi. Bulat kenal kan ieu? Pira calon pemajikan AA. Nah, coba pamajikan. Kan Pira mah geus dijodohkeun nya. Jodoh-jodohkeun aing bogo gen teu kasih aing mah bogona kayak ge kasih hideung. Kok kitu amat Pira? Emang naon anu boga kasih hideung? Geus mah kuru, leutik. Teu sebanding jeung urang mah ganteng. Mamane mah teu salah milih urang. Kieu ganteng na kieu. Dek ganteng dek naon, aing mah tetep bogo kasih hideung. Geus si ayeuna mah ulah ngaganggu aing hubungan aing jeung si hideung. Ah bodo amat, Pira mah geus dijodohkeun jeung AA. Ih, di aing. Eta awewe, terima kasih aing gantengna. Si Uwes, aing heran ka si Uwes. Kayak mantra-mantra padahal geus mah hideung tapi si Pira bogohan ka nyana. Goblok, awe kos kitu jeung naon buat nya aing ganteng kieu. Emak, ngebagelis bae. Kemana? Dek biasa. Menuju balik. Iya wes ke mana? Buang ke mana, Mak? Kebeneran, Mak. Atuh teu sudah ulah tong jauh-jauh salah bae usah saya. Teu Mak lamun maneh hayang dijodoh kerja anak Mak. Hayang, Mak. Hayang. Bogo pisan. Bogo. Tapi aya syaratna. Naon? Pangculikeun awewe nu pake tiung hideung. Tiung hideung. Heeh. Bogo teh ka anak urang Spira. Bogo. Maju. Ngahan ke mana? Masih nanya. Ya teangan lah. Berusaha. Pokoknya eta syaratna. Lamun hayang dijodohkeun jeung anak Mak.
Etanya awasan mun temanggi. Oh mah oh. Kayangan. Si Pira, tungguan ah. Tungguan. Non cenah turkeun aing bae. Aing teh anti dong. Ih, ulang lah jeung urang bae. Ayo. Lepas ke naon? Ayo. Geus lu ajak sideng lah. Ayo, jeung ayo. Ayo mah. Awas, aing Ih, ulang teh ayo ih. Awas. Ayo. Pantes disetujui gue si emak bawa ke hayang teh awewe. Poe teu hideung. Tapi saha we nya? Sajul. Amang sajul. Masa naon? Ieu mah samping. Boleh nyelatkeun nya. Tas ronda aing keur peuting, tarunduk kieu. Naon sih nanyakeun segala? Itu bantuan. Bantuan naon? Aing setuju ku si emak. Oh, Tah awewe. naon pun culik-culik we si anak batur. Poe teu hideung. Poe bantuan geus sia. Embu aing ah, Ya ulah. embu aing. Ka aji jeung Tanggung jawab. aya. Lu mari bara duit. Lalu bawa omong aing lah. Embu aing siung. Ih, bantuan aing ayo. Iya sampingna, unjeum. Itu dibungkus ku ieu. Heeh. Ah, saha we na saha? Cek si bapak itu hideung awena. Eta cek tewak. Atapan lo obat yung hidung. Wis hayu lah, orang itu hideung ge tewak. Di mana cenah? Itu tewak tadi. Tadi itu meureun. Oh, di aing teh di nya. Poho aing. Tarek. Poho. Wes, sama asin yang anak-anak ieu. Ieu mah ih. Wis poho mah aing teh asal poe teu hideung cek si bapak. Kau kemana nih yang anak-anak? Tuh hideung. Oh, ada tim hidung. Ini Lain salah newak semua. kumaha aing tong jawab. Oke, iya. Oh. Aing supaya tahu. Geus kieu kebe dianggap kitu tah langsung. Bensin panas. Bawa. Wah, kemana? Bawa. Bawa poin. Tunggu. Apa dosaan ieu bawa. Ih, dong. Wes, buka lawan wes. Anggeus aing gebik bae. Anjing betul, anjing. Si Emak. Si kumaha sih tadi nyulikna? Pasti bang kita aing. Heh, panan di tayang poin market yung hideung. Lah, emak eta poe teu hideung. Ges. Pokoknya main mah kudu kapanggi budak awetan market yung hideung. Salah emak make tiung hidung. Tadi diuk didinya. Heh, udah nyalakeun naik, nitahna mah jeul-jeul heula lah. Ges. Pokoknya main mah gak mau nyahok. Kudu kapanggi bawa etan market yung hideung ka budak. Ayo kene. Bagus. Kumaha sih wes? Heh, kadi. Nah, itu nu maksud aing itu tuh budak tuh. Lah, pakai tiung hideung. Pakai bodas, aja lu pakai daster. Teu hideung. Geus lu tanya geus pokona mah. Surat. Jelas kan ini. Ayo. Tahu. Sayang, naon bos sayang. Ih. Awas. Ring. Buat. Saya naon mah? Ya mah awe yang juga geus kapai ku aing. Untuk bahelo. Ih, jadi masih mamang nu gelo teh lain. Kasia aing sebut gelo. Lu sewa wes. Henteu. Geus alo bomong, daek mu sok diculik. Nek nyulik. Nek naon nyulik urang? Heuh nya. Wes, nek naon sih ieu diculik? Ah, ini sebelum lo bomong kita samping tuh. Yo, ih. Keren. Nek nyulik beneran. Heeh. Nek nyulikna pakai samping ieu. Heeh. Cuk. Bau kieu ambuan gue. Modal lah namun nek nyulik mah samping bau di bawahnya dekil.
Ya ada, samping aing sebut baunya dekil dia nah. Kejelas. Ih, oh, bau Jul. Ih, Biasa be. gangguan gi. Ih. Enggak lah, kau yang cekel lah. Bau-bau segala. Bolin nya hapek nya dekil mah buah ih Aman. kali seseh gitu. Pira. Woi, Pir. Kenapa sih? Tuh si hidung tuh, tak lalaki anu bogan kunang Pira. Coba ngomong, maka anaknya lalaki nu bener ge, atulah bogo doang. Enggak sedikit macam apa Iya lo laki main mah, tuh si Wes. Eta si Neng Pira. Sayang tungguan. Jeung bau ge. Ih, kena atuh ieu alai. Terus kumaha ye wes? Jadi teu Sekajeng dah supaya bukti doang. Ih, mau dek tanggung jawab mamang kulit orang alergi. kumaha ye wes? Geus lega randeng. Mendingan si mamang ieu bae anu make samping. Jadi ayo di samping. Oh lah, bukti kasih emak. Tapi Neng daek kan diculik. Oh, enggak sayu. Wes, ayo daek diculik. Geus ngomong aja. Habis lah. Pulang udah. Udah bau samping. Nah. Neng, berat Neng. Ih, berat mang. Geus gusu bae mang. Busur. Hah? Oh, lu berat ya. Geus kita busur lagi kasar. Ih, besek amat sih. Iya. Pengen jasa si Panjul. Ibu bening aing. Alang berat jasa. Atau Panjul ke ih. Panggung yang digusur ya tangga sekolah aing berat gitu. Sudah ngomong si man. Ges. Malah ribut bae deui. Geus urang hendak dikumahakeun ieu. Geus tah lagi nyetar tungguan. Di dieu. Ayo geus Oh, ngomong. Kumaha ye wes? Geus nuhun si emak. Nuan si emak. Ayo tuh ngapa yang bau ke sampingnya. Daripada kau yang dipangus yang digusur. Iya, tas ya biasa be. Mulai tak goblok. Ah si emak. Jadi iya anu ngagakeun jodoh anak aing. Bau tarangan sia. Heueuh nya tadi bawa hapek nyekel samping. Ya pantes. Naon maksudna ngagakeun rencana jodoh anak aing? Hah? Jodoh naon nih maksudnya, Mak? Ngajodohkeun si Markus jeung si Pira. Hah? Ah, Markus? Di mana? Heula. Musik mah gawe jangan jodohkeun. Pengen mah ngomong gini teh, tapi jangan gue. Heh, ulah mimpinya. Mana mungkin anak aing dijodohkeun jeung lalaki kos kieu kunyang. Lah tadi mah ngomong gitu. Salah deui nya meureun. Wah, mah bohong ieu mah. Aja wes, ngajak-ngajak aing milik cewek ieu. Kasih mata supaya disetujui tadi kau ieu. Dina ge daek bae dengan si emak. Udah dibohongan si jodohkeun ka si Pira. Kecewa ieu mah. Tahu emak-emak itu jelas banget. Ih, makan lu Kecewa. Jadi jelema mah. Dengan bau.